Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring wastapun atu fadlah. Pamirsa, dina danget ayeuna simkuring bares nyarengan. Pamirsa sadayana dina acara warnep warta genep. Edisi Selasa 21 Maret 2023. Tanah Sunda beunghar pisan ku seni tatut budayana. Nyatina sakitu jumlah seni budaya ditinggal karukun teh aya seni musik, seni tari, jeung sajabana. Salah sahijina seni budaya tina seni musik nyaeta terbang buhun. Nu kumaha atuh terbang buhun teh? Pamirsa nyanggekeun hasil liputanna. Kasenian tradisional nu masih netep nepi ka zaman kiwari nyaeta terbang buhun nu mangrupakeun ciri khas budaya tanah Sunda. Ciri khas dina terbang buhun seueur nu joget bari kasurupan. Terbang buhun mimiti ayana nyaeta abad ke-15 tepatna di kota Cirebon, Jawa Barat. Seni terbang buhun diciptakeun ku Syekh Nahdlatul Kahfi. Tujuan mimiti nama terbang buhun teh nyaeta jang nyebarkeun agama Islam. Terbang buhun dianggap boga kekuatan spiritual jeung mistis. Sabab sok dipake acara adat-adat tradisional. Dina acara adat teh sok aya sasajen. Fungsina nyaeta kanggo ngundang roh leluhur anu tos ngantunkeun. Alat musik tradisional nu dipake jang mainkeun terbang buhun nyaeta terbang kempring, terbang ageng, terbang gembrung, terbang talingtik, terbang goong jeung kendang. Lagu-lagu dina terbang buhun biasana dibere jang ngahormat ka leluhur. Lagu terbang buhun ge sok ngarah ka kitab perjanjian ngibing. Nu jadi ciri khas terbang buhun teh lamun lagu keur muter sok loba jalma nu ngibing ti luar kasadaran maranehna. Assalamualaikum pamirsa sampurasun. Dia abdi nuju aya di bumi salah sahiji anggota dina seni terbang buhun kemarin diwawancara ku abdi. Akang sebagai pemain terbang kumaha rasana pemain teh? Ya abdi ngiling-bingah gitu. Biasa hibur masyarakat dengan cara kieu gitu ah. Kami akang nuju main teh kan seueur nu joget teh. Nah, kumaha carana main tetep fokus kana musikna? Eta mah tinggal orang fokus kana musikna ulah tinggal kanu joget atau napi kasurupana. Macam tuh nih musik mah maju gitu. Atur nuhun ngan sakitu wae perkara sareng abdi. Dari Hermawan ngembohan zaman kiwari mah seni terbang buhun teh loba dipake jang hiburan. Aya oge terbang buhun nu dipake jang ngamen ku barudak remaja. Kampung Barok Usien TV. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekalkeun di sakieu. Simkuring pun atuh fadlah ngawakilan Usien TV. Seja amit mundur, amit mungkur, bobo sapanon, cara sapakan hapunten kana sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.